Kata budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge. Wari lantaran tengah jeding ka omongan kolot, nggak hutang wabeh boga hutang. Duduk di meja, kolot bisa ada itu ya Allah. Sok duduk di meja budak tadi duduk-dudukin meja, gede hutang ke. Aju kolotna teu mireng pan, antepkeun bajeng pangais-pangaisna di dinya. Watuh, orenganan hutang ka hulu-hulu. Masya Allah, tak kolot baheula hebat eta. Ulah sok diuk dilinjar, mantak diduduh maling, ulah sok diuk di meja, gede hutang, ulah sok ngaremeh, mantak pakir. Eta kolot, masya Allah. Baheula mah kolot asal urang ngaremeh, bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke. Bisaan kolot urang embung pan susah teh. Jadi cokotan, tah urut abah ge cokotan ku sia. Tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang. Dibersihan aja lah mundahar terepok terapi jasa piring teh telesang ya telesang gentas ya sok aing balayah gitu moal menang nu geulis ya kan geus sudah lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis ya mana maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu. Tapi bener eta. Asal anu rambetek bedaharna rambetek cilok meunang nu geulis. Cilok. Sok cirikeun geura ge. Asal anu daharna rapi, pamajikanna geulis. Mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi. Nah, urut batur ge mun teu rapi cokot. Bismillahirrahmanirrahim. Burang masih keneh ngabahas tentang ridah. Nu hati-hati lantaran keluar tina Islam, pegat tina Islam tilu rupa. Hiji pegatina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur. Na ieu loba pisan. Bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Nauzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan ku Kim Musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza ngaguguyon ngageugeuikeun atawa inat bener-bener teu percaya atawa i'tiqadat pertekada nganapikeun ka Gusti Allah jelas lamah ridahna kufur lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah ceukna bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul. Lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul aing mah teu percaya saeutik-eutik acan ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud
Nabi Soleh, Syuaib, Lut, kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi. Tapi Kangjeng Nabi Isa mah teu mah lain nabi, teu mah pangeran. Enggak. Sate. Di sate. Jadi areng neraka. Kafir. Saurang Bandung teh dipercayai sing ade. Atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun. Nagara ge boga rukun tetangga, rukun warga. Hai sia pan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa, segala ngridit, segala duit bank, segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Ceng mah teu ngarukun ceng mah. Ji tolol. Aju sia mah pan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang ku sia mah dibonceng bae. Ya cengeng masih mah teu ngarukun hirup. Sing boga iman atuh. Epraknya ngomong, naon eta iman? Nih, segala iman, segala naon eta iman. Tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu. Eta geus murtad. Sing hade tah jaga mentek dibolak-balik. Teu nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup. Sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon. La adri mah liman. Aing mah teu nyaho naon eta iman. Teu nyaho aing mah. Geus kumaha aing bae hirup mah. Geus murtad. Ngahinakeun ka iman. Lamun kieu mah atuh. Aing geus saberat tuh hayang ngarukun mah. Ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be. Aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya. Aing hujung menggebu keur usaha. Aja ku aing jogot duit ba aing nyawa teh haram. Ngan lah atuh ke sagadeng deui aing bakal tobat. Henteu teh mah geus kitu mah tah. Sadar berarti mah tah. Tinggal diimpus bae teh mah. Sadar tah geus kitu. Tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon. Teu aing mah geus murtad eta. Masyaallah tak sing ade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Eueuh hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet. Engke mun di akhirat aya catatanana kumaha? Masyaallah. Geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu. Ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjaan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti. Hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui. Abdi geus moal deui, abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi. Terus urang tadarrul ka Allah, memeh salat zuhur teh pas azan es. Udang-udang asar. Cek majikanna ka haji diuk bae teh kemang keur naon? Goblok sia. Aing kudu teu diudangkeun. Sugan kula mah tapakur bae gitu. Tapakur. Aing aya teh salat man. Nah, encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye. Pak teu beres kitu beres bae. Nah, ieu sing hade tah. Naon iman segala lah. Eta sing hade jaga urang. Ye ucapan anu teu karasa aku ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho jitu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah ngadeukeutkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula gitu tilok mamawa tasbih.
ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing ngeuleus sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ta aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in teh ya la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta ya sih wala sok ngawirid la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh jelema kan mantak ge rada lalaunan ye sing hade urang sok lalagaan man geus sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ke orang murtad na'udzubillah min dzalik wa min dzalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in dia teu nyukupkeun tina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teu aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang mah hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakiran ari hutang mah tuh saha tah pabayar lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya na doana kula ieu naon duh asana kula ieu ditangkep ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah loba jasa tapi anu paling nyeri ieu aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte hebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geus cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa ndak kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngahutang wabeh boga hutang di meja kolot bisa bae itu ya Allah sok deuk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangais nanti dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu masyaallah tak kolot bae hebat eta ulah sok deuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok deuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot masyaallah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicara kan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kalau kurang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia
untung nama kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesang sia tesang gentas ya usuk aing balaya gitu moal menang nu geulis ya kan geus sudah lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah bisa mau ulah hiji-hiji acan aja caian uyup usia geulis dia mana maksud kolot pemerintah dan atau teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun geura asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi nah, urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kitu ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh beak yang modal geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus atuh tukang endog dah nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bela lawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teh lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah tah lain nasib segala siapa lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia de duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtungna ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur marah mah kitu Bang gara-gara endog peupeus pabe kunya disarekan negara kos pamimpinan caknya ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib ya Allah merenanan lah ndog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal asem ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik deh siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tambah lain nasib tambah lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad dalamun saking lain nasib tama lalawara sia eta geus murtad sing ada teh sia ada saeutik ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kunaon mah Zaid ngalamun bae nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek heuy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat hirup
Henteu lah aing geus harapan hirup. Emang kabogoh aing di bawah batu. Atuh kabogoh di bawah emang kan hiji awewe. 1 juta bintang di langit. Satu yang bercahaya. Oh, budak anak bohong mah irama kajen hukum ge. 1 juta bintang di langit, satu yang ku cinta. Cintaku sudah ditumplekin semua. Atuh sia teh aku macai di ember. Teu disesakeun kabeh. Teu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta. Aja ku bateung ngeus moal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe. Ya Allah, ya si budak. Hei. Sia kunaon jadi frustasi kieu geus. Pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing. Pegat tah frustasi ngaranna. Nah, batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah. Geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu diperhatikeun ku Gusti Allah. Geus aing mah mulai ti kuari moal kawin. Ieu budak euy. Di Lampung lah lega kene. Sia dikawin jeung monyet gaya ke. Misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya, gajah aya. Cih, sia kunaon kieu ya. Ulah sok aju frustasi kok sieun teh lain geus pokona mah moal geus putus aing tina rahmat Allah. Eta geus pegat. Eta murtad eta. Masyaallah, karim setik mangga dicek. Batur mah kawin 5, 6, 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta. Sia kawin geus sabaraha? Aing dihitung geus 50 kawin. Tapi opat-opat, 1, 2, 3, 4 ka ieu tinggalkeun. Ke aing kawin deui, aing bari geus 50. Itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah. Hulu nu gede teh dipikir-pikir ku sia. Geus kieu meureun nasib aing bagus sapunna. Ingat kan nasib bagus tuh udah. Ingat nasib aing meureun gos kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib. Bobo budak. Tama lain nasib, tama cak nu saurang. Lain nasib tama gos kitu mengahayukeun nafsu tama. Lain nasib tama. Murtad dan ngomong. Isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad. Aya nu ngaharuan teu murtad. Masya Allah, tadu taksin hade jasa sing hade. Atawa aya Kristen datang ke urang, Ustaz, ya. Saya agamanya Katolik. Terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh, mau masuk Islam? Iya. Tunggu dulu ya sebentar ya. Saya mau ke dapur dulu nih. Eta murtad tanya nata. Ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta. Ulah dingkekeun deui. Saya ke sini mau masuk Islam. Ustaz, duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Mau kemana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih. Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Berak. Beneran ngising apa beneran? Porocot. Beres gegeran kadinya deui. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad cenah. Masya Allah dingkekeun. Lam yulakkinil Islam talibahu minhu. Atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah, murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah. Awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan. Ceknya nanti kieu, sabar heula nya, sabar heula. Ge sagedeung we sabar. Sakira-kira sajam we ke, tungguan heula. Geus murtad. Murtad ulah dingke-engke. Ulah dingke-engke langsung bae. Urang lamun nyaritakeun gos itu hidayah mahal. Nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun ku nyana
sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ke guru kula deuk asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang. Cak eta bos gudang garam, saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah secara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek poe Minggu, Pak. Memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam, dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imah mah geus syahadat sorangan geus wallahu alam tah mangke kumaha di akhirat bah. Ya Allah ya Rabbi mandak eta ledidai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Aya nyana mata data nak masuk Islam nah, biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Ye, itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga sia. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Nah tapi tetap urang mah alhamdulillah iman ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar. Lah diatur beureun ku Allah. Pamajikan marah ge pamajikan marah. Kak, emang ieu atuh kumaha aya dapur teu ngebul. Lah geus Allah ngatur beureun. Lain masalah Allah ngatur Kak. Atuh usaha sih usaha. Atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan. Geus bandingan ku ba Allah bae, bau berak terus jadi wali teman tah. Dia orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu. Ya jelas geus da atuh Kak, ya kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu kene bae. Geus sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung. Hartian. Geus lah. Atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae. Kongkorong jualin aya kene. Bea kongkorong atuh gelap. Kak, meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ieu urang mah kurang mulus rahayu ieu. Ai awak masalah leger. Ngadi ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, rumah sepeda kan. Ulah sok ngomong kos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Haju urang susah geus aya tulis. Lah, kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir. Ya teu kumaha deui. Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunah tah kos kitu. Ngeunah, lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya. Siapa sok aju kitu. Aing ngaji mah ngeunah babalikna ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus. Masyaallah. Akos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana. Ustazah ongko marah ongko. Pan itu bagus eta. Pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib aing. Geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz. Meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup berenana. Geus. Kakak bedana geus kawin deui. Cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta. Kang ngomong atuh geus kawin deui emang. Ai bebeja geus marah. Itu bebeja atuh pan ngaranna geus kanyawan. Sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel. Menelusuri nanya eta seukeut irungna seukeut asa irungna. Intel teh sabaraha intel mah. Bin eleh bin. Masyaallah. Kak.
Imam ngomong bae geus kawin teh can. Geus kakak hampura we. Lain masalah hampura kukula di hampura, Kak. Cek kula banyak tanggung hiji dua mah tilu abah, Kak. Nu bener tah tuh, pan mantep tah. Iya mah ustazah gitu tetep marah we. Teh ingetkan nasib kata ustazah. Cobaan abek. Anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah tentu. Mun marah, sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok. Kan kakara dicandung bae marah, dikira make ilmu na buada. Eta kos kitu tah. Aja sok malikeun nyana. Hei. Ulah sok aja kos kitu guruna ge guruna can nyandung. Mun guru geus nyandung los. Tungtungna maka aing we kabeh. Beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus. Balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malik da ka nyana. Masyaallah karim si ada atawa kieu Zaid ka dieu ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi nelegeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang siap teh Islam siap kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad ngajawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam kan sia Islam kan kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam teh lain cik urang teh kan kitu tah eta mah bentuk da sehat maksudnya negor si Islam teh lain sih lain ini mah cak DPR teh misalnya murtad dari teh nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang nah ulah sok gado kotok bae atuh geus teu lain zaman ku ari mah lamun endek ge lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu teh mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah teh mah zaman ngadu koprok teh mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun keneh bae ku ari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok ku ari mah zamanna zaman internet zamanna ku ari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok beke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun ku ari kotok diadukeun ku mamang emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat ye di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang dah teh sieun saeutik-eutik acang aing poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kos gitu kan kiamat tayang teh sieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh ieu teh sieun ka poe kiamat ke ongke bae dongeng doang sama kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh ieu teh sieun ka poe kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong
Kula aing geus teu ka poe kiamat. Sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah. Geus bahasa kos kitu teh bahasa pana. Bahasa pana jang dirina eueuh masalah. Sebab ngabahasana ge kamari anal haq, ulah Allah. Anal haq. Allah ya, sebabnya geus kahiji jasa. Sanajan cek syariat mah angkep bisa dibunuh. Tetapi jang dirina henteu murtad. Henteu murtad. Teu sieun bae kiamat atuh ja. Emang kunaon kitu? Teu sieun. Ja jeung Kangjeng Nabi asa kapanggih bae unggal peuting. Jeung Gusti Allah asa kapanggih bae. Malah geus kabayang bae kiamat indahna di akhirat teh. Henteu teu sieun saeutik-eutik acan ka bae kiamat. Henteu tate. Henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah. Mun disedek urang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik. Neraka. Neraka dipake ka sieun. Ayo ke surga teh hayang, neraka tembung. Ayo maksudna kumaha? Aing mah hayang ge jeung Allah. Tah isi hatena kan kos kitu. Geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat, teu sieun ka neraka, eta mah tah kos kitu henteu nanaon wali mah. Beda jeung tukang ngadu kotok, mantep tadi contohna ge tukang ngadu kotok. Atau man gaple. Ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur, datang ka asar mending mun menang eleh. Main gaple tuh judi mah nu elehun menang. Tanyakeun ka nu eleh, aing beak motor hiji. Tanyakeun ka nu menang, motorna mana eueuh. Judi mah nu menang eueuh, duitna nu eleh eueuh. Nu sit paling sit aya. Sit mah aya, si boga duit. Seberit 100.000. Nang di mana tuh? Menang ti sit di nu main, aya teh materina. Dahar ku jelema teh hasil main tek ceulik datang kadaekeun salat bae. Urang kumaha bensin, motor leumpangna kumaha bensin. Lamun bensinna murni motor bagus jasa, mobil hebat jasa. Lamun di usian pertama hebat jasa. Komo lamun mobil di usian bensol hiber. Nguda Garuda ujianana. Tapi lamun goreng desian dua tak merebet desian goreng minyak tanah. Jadi dia kacikupa datang ka teureub jago. Lorong goreng salah bensin sakjana. Goreng tadi nyawa bensin desian minyak tanah. Wah, motor ge acak-acak. Awak urang sarua. Desian coba ge hasil ti pamarentah awak urang daekeun moal hudang peuting tek ceuli. Sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan. Beurang kakaleyengan, peuting tas tahajud beurang kakaleyengan. Cak pamajikanna ka emang kunaon kitu bangun kakaleyengan, mabok tahajud aing keur peuting. Puyeng nya saya beurangna puyeng nya eta bengsina. Cok kiai mah peuting tahajud, peuting maca Quran, beurangna aja biasa bae. Tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid, beurangna biasa bae. Bensina rapi bensin teu merebet. Urang menang ti pamarentah merebet kajen gua kumaha. Ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja. Aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji. Pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep. Kena sakalian jadi di neraka maksudna itu. Parah amat pemerintah. Duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nganyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak. Ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae. Jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram. Geus semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan kabaya. Ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram. Geus titik. Aya kiai pajak halal aya. Usul fikih ke main. Coba pangnyatakeun. Keula ieu mah keur nyaritakeun murtad, bolon eueuh. Ke aya usimna. Atuh aya usim dan ada dia kos nyogok. Pan geuring geus bejakeun usul fikih teh. Nyogok teh aya nu halal. Tah, mantep cenah kos kumaha tah halal tah. Halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar.
urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ku polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rashi wal murtasik finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Emang kumaha gitu. Mentek polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang di bel siap urang naik motor der. Baga beneran di Cikupaya polisi trit. Aya bae jeung ieu. Ada SIM, ada SNK, aya motor, aya kepentil-pentil, aya KB, helm make, tapi tetap ditangkep bae. Wah, kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Sial teh polisi, atuh hurung kene ngan saya digentit gitu tah. Kurang normal cek ini. Saya tah eta urang teh hayang lulus. Ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang di bel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyogok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan letik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu mere naon teh eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos kitu ala kadar ta bayangan jadi engke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu mah nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya 3 acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarruge ka Gusti Allah cerik eta teh sieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka mahsyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah kemudian urang teu ngabayangkeun neraka aya omong teh sieun aing mah ka kiamat teh sieun mah ka neraka murtad tak sing hade masyaallah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kata ku situ mana ada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadenge nu adzan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah masyaallah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng ente tahu teu murtad ente ngan hampir-hampir geus dah atuh teh loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat nih mah teh si budak adzan loba teh mah kos kitu mah loba
itu berarti kan lain sadarnya anak itu teh nu azan teh ngabejaan itu waktu sholat sih ulah ngarobrol bae kok mau ke maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teu budak azan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah, bohong karena ajakan sholat kata murtad. Masya Allah jelema resep jasa ka kopi misalnya ya kopi woi Masya Allah kopi kapal meledug ya ceknya aku hobi-hobi karena kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu. Masya Allah kisatun min hadal kafi min hadal gafi khairun minal ilmi ya segelas iya lebih bagus tibatan ilmu atau murtad sapira kopi urusan anak atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu Pak. Masya Allah tapi murtadin loba jasa atawa nyana ngadoa Gusti abdi manggeus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti tah mah abdi mah geus paeh mandek muslim tade kafir murtad eta ge frustasi keneh kos kitu masyaallah kudu namai muriang gitu alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa alhamdulillah ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kudu nambakan gitu ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit cenah ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae terserah Gusti rek kafir rek Islam kudu mana penting paeh geus teu kuat jasa murtad dari takene kudu maca 2 kalimat syahadat. Masya Allah atau jelas-jelas jelema agama lain Islam kurang tadi kafirkeun aya nu geus jelas agama kafir-kafirkeun kurang tadi kafirkeun eta murtad. Masya Allah ada ngomong kieu ya Allah ya Rabbi ya terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kahuruan Gusti ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kehidupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nu bungsu paeh deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan bae jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui meujeuna pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naona menghayu-hayu ke Allah. Eta kos itulah, eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy lamun ti Buddha bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon kadang-kadang nu gede dasar nu susah sih mah teu nyaho
aing ngomongna. Ya, lamun ieu dibere bakalna BMW tah. Ya, lamun Kristen, Katolik, asup Islam, nah ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui. Lamun Yahudi ya asup Islam, yo Yahudi asup Islam, ieu dibere Lexus. Masya Allah. Atuh aya jelema ti Buddha asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah. Pokona nu asup Islam dibere. Aya ki Zaid di Islam. Aing hayang teuing tadi mah kafir, aju asup Islam meureun aing ge dibere. Murtad. Ngahayal kos kitu tolol teh budak. Mending kieu aturan mah, mending padahal mah aing teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan. Tantu masalah tah mah. Atuh tinggal menta bae heuy, aing mah teu kafir ieu, Islam asli atuh beres sih batak naon. Entah bedek dibere deuk teu kafir, tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu, aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam. Teu meureun aing dibere mobil BMW. Murtad dari teh. Sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu. Masya Allah karim. Laitani kuntu kafiran fa uslima fa utama landuh hayang teuing gaula teh kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere mobil. Ta eta kos kitu murtad. Adawa guru ngaji ngomong kieu, ceng di durang teh aya agama. Hiji aya agama Buddha, aya Hindu, aya Konghucu, aya Kristen, aya Katolik, aya Protestan, aya Islam. Ngan eta mah Buddha, Konghucu, Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah. Nah, ya Protestan, aya Kristen jadi hiji tah. Kemudian aya Islam. Nah, jadi agama teh loba. Barang ditilik-tilik ceng gerage ku Aceh nya. Nah, kadeulna bagusan keneh Nasrani jeung Islam mah murtad. Ngomong kos itu murtad. Nah, kadeulna ku urang barang dipandang bagusan keneh agama Kristen jeung Islam murtad. Kos itu murtad eta. Geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha ku lamun kiai semua agama itu bagus. Mun datang kadinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh makos kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang kadinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi, remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam, sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, itu kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang ke dia murtad kudu maca 2 kalimat syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus, sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep murtad teh naon? Nyana ngomong gitu di gereja emang murtad teh. Talingat kurang terperhatikan bahasana. Bahasana apa? Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Ya tetep murtad teh. Bahasa setik melimit tetep. Nyana ngomong di gereja rame. Kos, diekpos dan lain sebagainya. Urang ngadengena kudu nu asli, ulah ngadenge ti HP nu sapotong. Lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong, komo nu ekstrim. Ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba, nu asli coba. Emang kuat teu boga eta rekaman eta boga sarua sebab beusi nyana bener murtad dititoel ku kula mah. Sebab nyana adalah sarua jeung urang, pendakwah. Atuh lamun nyana salah kula mah wani, Gus Nuril sini. Ngan 4 mata. Sini duduk situ. Jakarta ada cewek nggak sih?
Ada apa sih ya? Iya, maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi. Iya, dengan kesehatan naon sih. Entah, kesehatan boleh itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini. Kula sanggup dah. Tapi barang nggak ada yang rekaman asli. Emang kiai nggak ada yang rekaman. Naik bus jarah, aya nu boga rekaman eta. Jadi mah Gus Nuril ya. Digenyekeun ku kula di bus. Emang kieu sok nonton TV siapa sok ngacak goblok. Atuh aing ge neuleut aing ge jelema sarua. Digenyekeun ku kula. Aya nya susut. Aya rekamanana. Digenyekeun ku asli tanu asli. Oh atuh henteu murtad bahasana. Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Gus Nuril bari lalagaan. Henteu murtad teh naon. Namun kieu seluruh agama itu bagus. Titik sudah. Eta teh bagus. Supaya kitu kudu maca 2 kalimat syahadat. Mentak sing hade. Sautak setik. Iya sing hade bahasa teh. Nah iyalah perhatikan memantak dibulak dibalik jang modal diri orang asupkeun pelakeun ka jero hate tanam ulah sembarangan orang ngomong besi hanas orang surah seri di akhirat aya dokumen orang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik lamun sampai dokumen orang ke diangsongkeun kemudian orang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas orang keluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah ge sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah geus beres. Halala muharraman wallahu a'lam.